nya dari awak teh ampun. Tah urusan batur ieu teh di imah teh tuh biasana ronda sok kulohol. Batur oi pada mah kopi tah ngajalagrag gelas daun kulo kitu. Udah be lah. Diheskeun teh dek hees itu mata teh. Kalahnya dari awak. Nah, nikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Niru. Punten. Mangga. Sampurasun. Sampes. Coba bicara wen pisan saya mah jatuh. Urang. Terus di mana? Urang. Hah? Urang yeuh. Nah dudukeun saha tuh? Ngan aya tata krama sopan santun mah kudu dipake. Nah, ini mata geus kolot teh yeuh, bok di pilihan teh juga nginah renyo. Gitu. Jadi aya geus kolot mah nya. Sok bari ngarokok teh, kopi tah. Kopi tah pisang aya. Udud aya naon tara udud? Ieu Kang. Hmm? Mun dibangun nikmat udud euy. Lamun teu udud teu mangis sapoe ge urang masuk asal lenglengan. Teh. Aing urang mah hariwangku ku waruga di dinya Kang Kang. cek batur cenah hayang ulah udud mah cenah kudu dipikeun cenah rokok ngarokok dipikeun mah gak osok dipikeun. Ngan? Kan kuntungna gitu urang geus ketemu dipikeun. Iya Kang. Iya. Iya mah paham sih sorangannya. Entong boro-boro cek si Karsum. Uganda di Cek paham. Menteri Kesehatan sa Indonesia ge ngarokok mah teu dimenangan. Kaciri gamarna tah ieu nu ngelel tah. Anu ngelel. Kaciri mah kaciri. Eta teu meunang Kang ngarokok teh. Eta aturan cek dokter. Betul, gagah. Pangna teu meunang Lamun akang ngarokok bae paru-paru. Penyakit paru-paru. karena ieu anu tibulang baru matak Gue rancang paru-paru. tuh entong boro-boro rancang tapa kapan? Mata atuh urang mah euy ari kitu mah pareuman. Ieu mah lain eta pada urang mah ngubah ka sahakeun. pada karunya kalanceuk we. Boga Iya, penyakit adi. paru-paru lamun ngarokok akang. Ari jeung babaturan mah heueuh da kusagala gitu. Bejaan jeung babaturan mah. Paru-paru Kang ngarokok teh. Heeh. Mata akang ayeuna geus tara ngarokok ayeuna moal. Moal mah lari gitu. Tah lamun moal jadi penyakit rupa-rupa keur akang teh. Penyakit urang. Nah, napang jadi penyakit urang jadi rupa-rupa. Arep teuing akang mah eta marek milih nu mana lamun akang ngarokok bak boga penyakit paru-paru meureun. Lamun ngarokok. Heeh. Lamun teu ngarokok, Rupa-rupa penyakit di dinya. ya tapi bandar urang mending milih nu mana. Karep kan. Lamun ngarokok penyakit paru-paru. Heeh. Teu ngarokok penyakit jadi tibalik rupa-rupa. Jadi kalau beki loba penyakit teu udud mah. Karep eta milih mana? Tapi ya urang jadi bingung itu ngarokok hayang. Ari rek dilaksanakeun deui heuh bisi katera penyakit urang teh komoripu keur sagala eueuh kudu ka dokter sagala lupakan ku ka dieu. Heeh. Gitu. Bingung. Rek Lah ayeuna mah urang manikan kecum. Rek milihna euy. Anu teu ngarokok moal dipilih. Heeh. Anu ngarokok moal dipilih. Heeh. Urang mah rek milihna pabrik rokok di dulu urang.